Bismillahirrahmanirrahim. Al-qamisatu arum kalimana antakuna etayan kemuktian saha almarhatu awe walu dan esan loba anakna. Fa'in urifat lamun dikanyaokeun ieu mar'ah bil akri ku gabung palayam tani tahkur nari maka sanggah ieu rajul antazawujiha tina nikah ka mar'ah. Qala parantos nadaukan yang Nabi alaihi salam. Alaikum mistika ranjeun kabeh bil waludi ka awewe anu loba anakna al-wadudi kurang loba asihna. Fa illam yakun talamun tekabuktian lah eta pikeun mar'ah saha zaujun salaki. Lamun awe nasan boga salaki. Walam ya'rif jeung teu nyaho ieu rajul halah kana tingkana mar'ah fayuroi tahna riksa ieu rajul sihataha kana sehatna ieu mar'ah wa syababaha jeung kanguraanana ieu mar'ah. Sainnaha karena saeutuna mar'ah takunu eta kemuktian ieu mar'ah waludan eta loba anakna fil walimi dina kagalibanana ma'azaini wasfaini sarta ieu duana sifat dua. Asadisatu anu kagenepna antakuna eta yang kemuktian ieu mar'ah dikron eta parawan. Qala ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salam li Jabirin ka Jabir wa qad nakaja estunikah ye Jabir sanyiban karangda. Halla dikron geuning teu kaparawan tula ibha tah ulin-ulinan anjeun ha ka dikron wa tula ibka jeung ulin-ulinan ieu dikron ka anjeun. Wapil bikaroti jeung ada tapina sifat kaparawanan salah tu fawaida ari tilu pirang-pirang faidah. Ihdaha ari salah kayeu salah tu fawaid. Antu hibba eta yen nikarasat nikacinta. Antu hibba eta yen nikacinta yen bikru azauja kasalaki wa ta'lifuhu jeung rukun tondong. Wa ta'lifu jeung tondong ieu dikru ukazawaj fa yu'asiru atuna pakan ieu an tuhibba di makna wuddi dina makna asih. Qor-qora jeung sudut kadaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil wadudi alaikum mistikaran jeung kami bil wadudi ka awewe loba asihna. Watibau jari pirantang watak majbulatun ayat diwatakkeun ala unsi kana betah di awali malukin ku panglanon condonge. Wa malati jeung anapuan ari awewe sabarot anu nyoba ieu lati arrijala kapiran peralati wa marosat jeung nandangan ieu lati al awala kana pirantang tingkah parubama la tardo tah terkadang terido ieu lati ba'da awasofi kana sapoena pirantang sifat allati anu tukhalifu nyulayaan ieu lati awasof ma kana perkara alifat anu condong ieu lati tabarot kana emas patah la atuh mikang ewa atau bentuk patah kelatu mikang ewa ilati sabarot azzawaja kasalati ewa ilati sabarot azzawaja kasalati. Ataniyatu anu kaduana anna zalika eta saetuna dikru akmalu eta leuwih sampurna fi mawaddati nami kaasihna ieu zawaj la kadikru zawajlah kadikru fa inna tob'a karena cenah watak ian huru eta ngewa ieu tob'a kabur tanya ngewa ieu tob'a
anilati ti awewe masaha anu nyabaka yelati saha gueru zauji salian ti salati nu protama kalawan nyawa kumaha bae. Wazalika riyan firu yakulu eta berat yedalik ala tobi kana watas mahma ya guru sama ingat ye zawaj wa ba'du tibai jeung ari sapanena pirang-pirang watak ti hadza dina ieu masaha gueru zawji asadu eta banget naon anu puron di kang yawasna asali satu anu katiluna anna eta saestuna ya dikru lata hindu eta condong ya dikru ila zawji awal kasalahan awal wa kadua hubbi jeung ari pangleuwih kuat nami kacinta ma eta perkara kacinta ya qau anu tumiba ieu ma al habibi sarta kasasi al aun awal gol bae nabi bae asadiatu yema runtuyan kanu luhurnya asadiatur katujuna antakuna etayan kabuktian yemar'a nasibatan etan alus turunanana ani nggak maksud guring antakuna kana yen kamu yemar'a min ahli baitidin eta kita ahli imah agama imah ngabogaan agama eta tina ahli iman ngabogaan agama wasolahi jeung saleh. Paina karena saytuna mar'ah satu rabbi eta bakal ngurus ieu mar'ah banatiha kapirang-pirang anak awena mar'ah wa baniha jeung anak lalakina ieu mar'ah. Pailam takun salamun sakabuktian ieu mar'ah muaddabatan diuka sakramat lam tuh cinta moal bisa moal ngaluskeun teh. Sama bisa imarah ada tak diba kana muruka sakrama watar biasa jeung ngurus walidzalika qala salam iyyakum wa hadro antiman walidzalika jeung lam tuhsin qala ngadaungan salam iyyakum kudusieun aranjeun kabeh wa hadro antimani sarta awewe anu alus rupana goreng nasabna sarta awewe anu alus rupana goreng nasabna pakila tuluy diucapkeun naon ma lapanna ma eta naon hadra'uddiman ai hadra'uddiman qala ngadaukan nabi almarhatu nyata awewe alhasna'u anu alus filman biti dina tempat jadi asui anu goreng maksud tempat turunan goreng tempat jadi asu goreng wakolan jeung ngadaukan salam takhayyaru kudu milih aranjeun kabeh lino topikum pikeun pirang kang cimani aranjeun kabeh fa innal aroko karena sana urat nizaun eta nyabut ti ahli asaminatu kadalapana Allah takuna eta yang tekemuktian ya mar'ah minal korobati eta tel karabat al qoribat deket fa inna zalika karena saituna itu korobat qoribah yuqallilu eta nyaetikeun ieu zalik asyawat kana syawat qala parantos nadaung salam latan iulani karanjeun kami al-qorobata karabat al-qoribat deket fa inna walada karena anak yukhlaku eta bakal dama ieu walad dowian bar begang aya nahipan begang sabab anak rek dama bari kayan begang aya nahipan begang wazalika itu kelaku dowian lita siri eta karana napakanana ye zalik anu luhur tah anu zalik teh nyata korobat koribah teh wa zalika tu yuhlaku dawiyan lita siri eta karana napakan ye zalik anu rujuna kana korobat koribah kitab ipi syahwati dina ngalemahkeun syahwat
Inna syahwat inna matan itu eta pasti dari maudang syahwat dikuwati istati ku kekuatan ngarasa ku kekuatan pangrasana binazri kuningali walam jeung nyabar wa inna mayaqwa jeung pastina kuat naon al ihsasu pangrasa kuatna bil amri ku perkara algorimi anu model al jadi di kru anyar Pamal makhudu tahana pon aljam ditanyahokeun allazi anu dama langgeng naon annadru ningali ilai kalazi muddatan waktu ye mangsa painau ta eta saestuna makhud yudo ipu eta ngalemahkeun ieu makhud al-hisa kana pangrasa antamami idroki tina sampurna mangyan ka ieu makhud wa ta'asura jeung narima katapakan di ku ieu makhud walatan bahitu jeung teu narima hudang di ku ieu makhud naon as-syahwatu syahwat Fahali tarikh khisalul mazhurah ia etari hadhihi al-hisalu eta gerang-gerang perkara al-muraghibatu anu ngaresep tinisa di gerang kawe wajib jeung wajib ala wali kawali ayat deui naon ajronya yang ngariksa wali misalal zawaji kana gerang-gerang perkara salatin wali yandur jeung kuningali ieu wali li karimatihi ka awewe anu muayana ieu wali fala yuzawijuha atulang ngawinkeun ieu wali hak karimah mimman ka dalma min zaidah mimman ka jalma sa anu goreng naon kulukuhu budi pakertina man au khalquhu atawa bedegana ieu man au doa atawa lemah naon dinu agama man au qasura atawa kurang ieu man anu kiami tina ngalakonan jahnya kana hakna karimah au kana atawa kabuktian ieu man la yukafiuha eta henteu mupuan eta nyarwaan la yukafiuha eta teu nyarwaan ieu man ka karimah dina sabiha dina turunana ieu karimah Olah ngadau kanjeng Nabi SAW kan nikau ari nikah rikun eta sifat keadilan. Soalnya fal yang dur atuh ningali sahadukum salah aranjeun kabeh ayeuna ka mana ya do merenahkeun ieu ahad karimatahu ka awewe anu muayana ieu ahad. Nyata anakna teh ka awewe anu muayana ieu ahad. Wal insiatu jeung ari ati-ati pihak-pihak dihakna mar'ah ahamu eta leuwih penting li anna mar'ah roqiqatun eta kaya amat eta saperti amat bin nikahi usalam nikah lamah laso teu aya tempat lepas eta tetep laha pikeun mar'ah wa zawju jadi salaki qadirun eta kawasa ala talaqi kana nolak di kulli halin kalawan sareng tingkah wa ma mazawwaja jeung sanang sangawinkeun ieu wali inna tauka anak kawena wali zaliman kanjam zalim au fasikon atawa kanu fasik au mubtadi'an atawa kajam anu ngalakukeun bid'ah aw syaribah khamrin atawa kajam minum arak faqad jana natuan menyalahi faqad jana tersenatuan ieu wali ala dinihi kana agamana wali wa ta'arrada jeung ngasom ieu wali lisuhtillahi kana babendu Allah lima karana perkara kuti'a dipenggatkeun ieu mah min haqqi rohmi buktina hakna baranya wasu ya ikhtiari jeung gorengna pamilih
Wa qala jeung ngucap sarojuli laki li Hasan ka Hasan. Cek rajul ka Hasan. Qad khotoba estu ngalamar ibnati ka anak awe kuring saha jamaatun jamaloba. Pamimantah kasaha yen zaidah. Pamimantah kasaha uzawijuha ngawinkeun kuring ka ibnati. Qala ngadau Hasan mimman kadame yataqi anu taqwa iman Allah ka Gusti Allah. Fa in ahabba kalau menikah cinta iman ha ka ibnati akroma tangamuayakeun iman ha ka ibnati wa in abghadaha kalau menikah wa iman ha ka ibnati lam yawlima tan tengah dolim iman ha ka ibnati. Wa qala jinna dau ka salam man sajama jawaja anu ngawinkeun iman karimatahu ka awewe anu muayana man min pasikin ka jalma anu pasek fa qad qata'a ta isu megatkeun iman rohmah kana pi anakan teh jadi maksudna megatkeun keturunan gitu. Maksudnya turun alus jadi goreng fa qad qata'a ta isu megatkeun iman rohmah kana pi anakan karimah. Al-babus salisu angkatilu fi adabil muasyarati terkena mercalakeun pirang-pirang adab tata samana rejengan wa majeng perkara ya jadi anu berjalan ieu mafi dawamin nikah ina langgengan nikah wa nadri fima ala zauji wa nadri jeung ningali fima dina perkara ala zauji anu mesti kasalaki wa fima jeung dina perkara ala zawajati anu mesti ka pamajikan. Amma zawaju anapun ari salaki palayata eta mesti ka zawaj muru'atu i'tidali ari ngariksa anteng jamejeh nek kirang. Ari ngariksa anteng wal adabi jeung adam tata krama naik asaro dina 12 naonana amron perkara ya. Hiji fil walimati dina walimahan wal muasyarati jeung rerenjengan wada'abati jeung bubuyon wasiasati jeung ngatur wal ghairati jeung timburu wan nafaqati jeung napaka wa ta'limi jeung muru wal qasmi jeung cilir wa ta'dibi jeung muruk tata krama tengah didik wata bibi jeung murug takramatin nusuji dina nusuj wal wiqoi jeung wiko wal wiladati jeung ngajuru wal mufaraqati jeung mirak-mirakna dipalati kunaon al adabul awwalu ari adab kaiji al walimatu eta walimahan waya di walimah mustahabbatun eta disunatkeun qala parantosna dawuh saha anasun anhu Ro'a ningali saha Rasulullah SAW ala Abdurrahman bin Aufin di Abdurrahman bin Auf anu asaro suprotin kana tapakoneng. Rasulullah ningali di Abdurrahman kana tapakoneng. Pakola tulinga dawuh Rasulullah ma'eta naon haza ari asaro supro. Pakola tulinga dawuh Abdurrahman tazawwaju nikah kuring imro'atan kaijale kala wazni nawatin netepan kana satimbang siki korma nyindadin tina emas pas kawinan. Faqala tulinga dawuh Rasulullah barakallahu laka baraka moga ngaberkahan salom ti Allah laka ka anjeun awalin kudu walimahan anjeun walau bisatin jeung sanajan ku hiji domba. Wa ulama jeung walimahan sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyata ka Siti Sofiyah ditamarin ku korma garing wasawitin jeung saguan. Wa qala jeung ngadawa salam ta'amu awwal yaumin ari kadaharan dina kawitan poe di poe kahiji. Ari kadaharan dina kawitan poe hakun eta hak. Wato amusani di ari kadaharan poe anu kadua sunnatun eta sunnat wato amusalisi di ari kadaharan poe anu katilu sunnatun eta sum'ah
Sum'ah hayang ka kuping ku batur. Waman jeung sajama sama anu nyukeun ka kuping ieu men kuping ku batur ternyata saja. Sama anu nyukeun ka kuping ieu men sama tah ngamasurkeun ngarungukeun tanya. Tah ngamasurkeun sallallahu Gusti Allah bi ka men. Walam yarfahu jeung teu ngamarfukeun kana hadis dia amu awal yaum saha illa Ziyad bin Abdillahi an Ziyad Abdillah oleh hadis gharibun eta hadis gharib. Waktu sabu jeung disunatkeun naon tahniatuhu ngabubungah karojul rajul tawadawat ngabubungah karojul payakulu atumutab sahaman jama dakhala anu asup ieu man ala zawaji ka zawaj barokah lapan barokah muga ngaberkahan sallallahu Gusti Allah laka manfaatikeun anjeun wa barokah jeung muga berkahan Allah alaika madaraka anjeun. Jadi anu matak ti kabungaheun mudah-mudahan diberkahan anu matak ti kasusaheun sing barokah wa jamaah jeung muga ngumpulkeun Allah bainakuma antara duaan fi khairin dina karusan warawa jeung ngariwayatkeun Abu Hurairah anau kana satuna kanjeng Nabi alaihi salam amaro eta marentah kanjeng Nabi bidalika kana itu barakallahu laka wa baraka alaika barakallahu laka wa baraka alaika wa yustabu yang sunatkeun naon ing harun nikah mertelakeun nikah ulah surat syarah sirah-sirah kitu ini mertelakeun nikah qala parantos ngadau kanjeng Nabi alaihi salam pasluma bainal halali wal harami adupu wasawatu pasluma ari pamisah perkara bainal halali anatap antarna halal wal harami jeung haram adupu eta terbang maksudna magamus adupu eta terbang wasautu jeung suara wa qala jeung dawuh sallallahu wasallam a'linu kudu mertelakeun aranjeun kabeh dan nikah kana nikah waj'aluhu jeung kudu ngajadikeun aranjeun kabeh hukana dan nikah fil masajid di terang-terang masjid wadribu jeung kudu nabeus aranjeun kabeh alaihi karana dan nikah alaihi karana dan nikah bidupuki kana terang-terang terbang wa anir Robi'i jeung katampi ti Robi binti Maudin putra istrina Maud. Jadi Robi teh awewe. Jeung katampi ti Robi istrina Maud qala ngadauh Robi. Ja'a datang sahar sallallahu alaihi wasallam. Pada qala tuli asu Rasulullah alayya kakuring goda sandina isuk-isuk. Bane ngaji mak Rasulullah di kakuring panjalasa tuligiuk Rasulullah ala firosi nurin amparan kuring wajuwairiyatun jeung ari pirang-pirang amat anu leutik jariyatun juwairiyat jeung ari pirang-pirang amanat anu leutik lana boga urang saya yadribna eta nabehan ieu juwairiyat kabeh pindupina kana terbangna juwairiyat kabeh wayandabna jeung sasambat ieu juwairiyat kabeh man kajalma kutila anu dipaehan ieu men min abai isapeuna pirang-pirang pakuring ilaan qolat nepieun ngucap saha ihdahunna salah saejeuna ieu juwairiyat kabeh wapina jeung eta tapi urang saya
Nabiun ari nabi ya'lamu anu terang nyaho ya'lamu anu terang ya nabiun ma kana perkara pingguadieun anu antep napa isuk. Faqala tuluy ngadawu Rasulullah laha ka ihdahunna uskuti kudu repeh anjeun an hazihi tina ieu waqina nabiun waquli jeung kudu ngucap anjeun kudu ngomong anjeun allazi kana perkara kunti anu bukti anjeun taqulina eta ngucap anjeun allazi kana perkara kunti anu bukti anjeun taqulina eta ngucap anjeun qabla anu samemehna ieu waqina nabiun maekeun mah taqulina hukmi kunti anu bukti anjeun taqulina eta ngucap anjeun qabla anu samemehna ieu waqina nabiun. Al-adabu tsani ari adal kadua husnul huluki eta alus budi pakarti ma'ahunna saratana nisa kabeh wahtimalul adza jeung nanggung pilara minhunna si nisa kabeh aukuman karena mikawelas alaihin kaitu nisa kabeh ikusuri aklina karena kurang akalna ya nisa kabeh qala parantos ngadawuh saha Allah taala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna jeung kudu ngarejengan aranjeun kabeh hunna kanisa kabeh bil ma'rufi kalawan kalusan faqala jeung ngadawuh Allah fi ta'zimi haqqinna dina ngagungkeun hakna ya nisa kabeh wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wa akhadna jeung nyokot ieu nisa kabeh minkum ti aranjeun kabeh mitsaqan kana perjanjian ghalidhan anu berat wa qala jeung ngadawuh Allah wa sahibi bil jambi kieu capkeun naon harapan ya sahibi bil jambi al mar'atu ataw wa akhiru ma jeung ari panungtungan perkara tang panerina perkara waso an wasiat di wa akhiru ma jadi panungtungan perkara waso wasiat di ku ieu ma sallallahu salam salatun eta tilu perkara kana kabuktian Rasulullah ya takallamu eta sasauran Rasulullah bihinna katanya bihinna kuye salah hatta salah jelajah sehingga obah-obah naon lisan Rasulullah wa kopiah jeung samar naon kalamu cariosa Rasulullah jala tumanang Rasulullah yaqulu eta ngadawuh Rasulullah as-salata kudu ngariksa anjeun kana salat as-salata kudu ngariksa anjeun kami kana salat as-salata kudu ngariksa anjeun kami kana salat wa ma jeung perkara malakat anu ngamilik naon aimanukum pirang-pirang tangan kawasan anjeun kabeh eta mamalakan teh adil amat la tukallifu ulah mardih anjeun kabeh hum ka mamalakat kabeh ma kana perkara la yutikuna anu teu kuat ieu ma malakat kabeh Allah kudu sieun anjeun ku Allah kudu sieun anjeun ku Allah ini sai di pirang-pirang awewe fa innahunna karna saeun ieu nisa kabeh awanun eta boyongan di aidikum dina pirang-pirang tangan kakawasan kabeh yakni ngamaksud kanjeng Nabi usaroa kapirang-pirang diboyong akhadtumuhunna nyokot aranjeun kabeh hunna kaitu nisa kabeh di amanatillahi kalawan titipan ti Allah wastahlatum jeung nyupri halal aranjeun kabeh purujahunna kana pirang-pirang farjina nisa kabeh di kalimatillahi ku kalimah Allah
Pakola jeung ngadoa salam man saja mak sobaru anu sobar ieu man ala su'i khuluqi imroati kana goreng budi pakerti awewe na ieu man atau tah masian kaman sallallahu Gusti Allah mina ajri tina ganjaran mitlama kana pantarna perkara ganjaran atau anu masian Allah Ayyuba kana Nabi Ayyub ala balai karana balaina ieu Ayyub waman jeung saha awewe sobarot anu sobar ieu man ala su'i khuluqi zawjiha kana goreng budi pakerti salakina ieu man aqoha tah masian kaman sallallahu Gusti Allah mitla sawabi asiyata kana pantarna ganjaran Siti Asia imroati Fir'auna tegasna istrina Fir'aun wa alam jeung kudu nganyaokeun anjeun annau kana setuna kalakuan jeung tingkah laesa eta lain naon husnul alus budi pakerti masartana mar'ah kapal aza obar laesa kapal azza eta nyegah pilara anha timar'ah balik timalu aza balik tak nanggung pilara minha timar'ah wal hiyamu jeung hilin inda toyasiha dina nalika bendukna ieu mar'ah wa ghadabiha jeung tegasna kata pasir jeung tegasna bendukna ieu mar'ah iktidaan karena turut dia salam kana salam Papa dekana teh kabuktian saha azwaju pirang-pirang bojo na Rasulullah turoji nah eta nembalan jadi nembalan teh nempas lamun keur dicariwasan teh eta nembalan ieu azwaj kabeh ku ka Rasulullah al kalama kana cariosan watah juruhu jeung ninggalkeun ngomong teh ngarehen watah juruhu jeung ngarehen ka Rasulullah sawahidatu awan sahiji minhunna kitamana ieu azwaj kabeh yauman ini poe tilal laili nepi ka peuting warojat jeung nembalan saha imro'atu Umaro istrina tina Umar anu Umaro ka tina Umar til kalami dina cariosan faqala nu Umar aturojihi ni nah nembalan anjeun aturojihi nah nembalan anjeun ni ka kami ya lak awewe audikatan tafsiranana ya laimatu awewe audikatan faqalat ngadawi imro'atu Umar inna azwaja sallam satuna pirang-pirang bojo sallam yurojina eta nemalan ieu azwaj karihu ka Rasulullah khair Rasulullah khairun eta lami alus minta tibatan anjeun Pakola telinga daun sa Umar khobat rugi saha Hafsatu Hafsah wa khasirat jeung tegasna rugi jeung tegasna rugi ieu Hafsah in roja'atu lamun nembalan ieu Hafsah ka Rasulullah tumakola telinga daun Umar li Hafsata ka Hafsah la tantari ulah katipu anjeun dibenati ibni Abi Kuhafah ku putra istrina Ibnu Abi Kuhafah nyata Siti Aisyah teh painaha kana ibnati Ibni Abi Kuhafah hibbu Rasulullah sallam teh hibbu Rasulullah sallam aya tadi tika cinta Rasulullah sallam wa qawafa jeung siran ieu Umar ka Hafsah minal murajaati tina nembalan waruya jeung diriwayatkeun naon annaus satuna kelakuan jeung tingkah dapaat eta nyurungkeun jadi nonjok dapaat eta nonjok sahabi dahunna sareng azwaj Rasul fi sallallahu salam dina dada Rasulullah salam faza barotha kulu nyentak ngabentak
tulenyan taka ihdahunna fa ummuha indungna ieu ihdahunna. Faqala tu nyadau kanjeng Nabi alaihi salam da'i ulingalkeun anjeun ha kaya ihdahunna. Da'i kuningalkeun anjeun teh ka ibuna awewe kuningalkeun anjeun ha ka ihdahunna fa inna kunna jamaya fa inna kunna azwaj kabeh yasna'na eta nyieun atau migawe eta migawe azwaj kabeh aksaro kanu leuwih loba min dalika tibatan itu dapat wajaro jeung berjalan bainahu antara Rasulullah wa baina Aisyah dan Aisyah naon kalamun sariosan hatta adkhala sehingga ngasupkeun Rasulullah di Aisyah bainahuma antara Rasulullah di Aisyah Abu Bakrin ka Abu Bakar hakaman hatta adkhala bainahuma Abu Bakar hakaman bari anu ngahukuman jadi muhakam teh baru ngahukuman wastashhadahu jeung nyupri saksi menta saksi Rasulullah ka Abu Bakar faqala tulinya daung laha ka Aisyah sallallahu alaihi wasallam takallamine au takalamina ieu teh dipikeun hamzah istifhamna takalamina nah ngomong anjeun au atakalamu atawa ngomong kuring sok mereka ngomong rek anjeun aya kuring faqala Aisyah bal takallam balik sa kudu sasauran tuan anta tegasna tuan wala takun jeung ulah ngadaung tuan illa haqqan aya kana hak pala tomaha tuluy nyabok ka Aisyah Abu Bakrin Abu Bakar hatta damia sehingga getihan naon puha tangkemna ieu Aisyah wa qala jeung ngadauh Abu Bakar wa qala jeung ngadauh Abu Bakar ya mudayyatu awewe anu ngamusuh aduun asa namanya tasirkeun ya mudayyatu awewe leutik anu ngamusuh awewe leutik anu ngamusuh nafsaha kana awakna ieu udayyah au yakulu atau ngadaung Abu Bakar goerol hati kana sampeha pastajaratul menta tulung ieu Aisyah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqadat jeung diuk Aisyah wal fadhari ya satu kangen tonggongna Rasulullah faqala tuluy ngadauh lahu ka Abu Bakar sahaan nabiyyu kana salam lam nad'uka henteu manggil henteu ngagero mangga lam nad'uka henteu manggil atawa teu ngundang kami ka kanjeun lam nad'uka henteu manggil kami ka kanjeun lihala karana ieu la tomaha wala aradna jeung teu ngamaksud kami minka ti anjeun haza kana ieu la tomaha wa qalat tingadau Aisyah lau ka Rasulullah marrotan dibalikan di kalamin dina omongan godibat anu bendu ieu Aisyah di kaltariasan godibat anu bendu Aisyah yang daun dina nalikana ye kalam
Cek Aisyah, anta allazi tasamu annaka nabiyullah, anta ari anjeun allazi eta anu tasamu nyangka anjeun annaka kan anjeun Rasulullah nabiyullah eta nabina Allah. Patabasama tulina salam wahtamala jeung nanggung Rasulullah zalika kana itu qolat lahu nya eta tauhan Aisyah teh qolat lahu ilman karena hilim wa qurman jeung bageran wa kana jeung ka Rasulullah yaqulu eta ngadaung Rasulullah lah ka Aisyah ini saestuna kami la'arifu eta yakinnya ho kami godobaki kana bendu anjeun min ridoki tina ridho anjeun. Qolat ngadau Aisyah wa kaifa jeung kumaha ta'rifu terang tuan nyaho tuan hukana ieu godobaki. Qola ngadau Rasulullah idza raditi di mana-mana ridho anjeun kulti tang ngucap anjeun la wa ilahi Muhammad kalalapan la wa ilahi Muhammad wa iza wadinti jeung di mana-mana bendu anjeun kulti tang ngucap anjeun la wa ilahi Ibrahim kalalapan la ilahi Ibrahim. Qolat ngadauh Aisyah sodaqta bener anjeun innama anjeun datuan katanya Nabi inna ma'ajuru pastina ninggalkeun kuring ismata kana jenengan Tuhan. Wa yuqalu jadi ucapkeun naon inna awwala hubbin. Saetuna pangheulana cinta ya qanu tumiba ya hubbin fi samisam hubbun nabi eta mika cinta kana salam li Aisyah ka Siti Aisyah radhiyallahu wakana jeung kabuktian Rasulullah yaqulu eta ngadaung Rasulullah laha ka Aisyah kuntu bukti kami laki pikeun anjeun bukti kami laki pikeun anjeun ka Abi Zar'in eta saperti Abi Zar'in li ummi Zar'in pikeun indungna Zar'in guero ani salianti saepuna kami la utallikuki eta moal nolak kami ti kanjeun. Wakana jeung kamu Rasulullah yaqulu eta ngadaung Rasulullah linisai ka pirang-pirang istrina Rasulullah. La tu'zu ulah milaraan aranjeun kabeh ka kami. Ti Aisyah di Siti Aisyah, maksudna maku sabab Siti Aisyah. Di Siti Aisyah, fa inna karna sakuna kalakuan jeung tingkah wallahi demi Allah ma nuzila eta henteu diturunkeun alaya ka kami naon wahyu wa anak bari ari kami pilih hati meratin eta tetep tina simbut na hiji awe min kunna pisan aranjeun kabeh gue roha salianti Aisyah wa qala jeung ngadaung sana sunanu kana kabuktian salam arhaman nasi eta pangluih mi kawalasna jama-jama dinisai ka pirang-pirang awe wasindianin jeung ka pirang-pirang budak. Asalik katuna ayyazida eta yen namahan ieu rajul ada mah rajul Allah timali azza kana nanggung pilara. Namahanana bidel muda abati kuguyon wal mazhi jeung tegasna guguyon wal mula abati jeung ulin-ulinan paya tari muda abah alati eta perkara tutayyibu anu ngaluskeun da jadi nyenangkeun alati eta perkara tutayyibu anu ngaluskeun ieu lati kuluban nisai kana pirang-pirang pirang awe Wakor kana jeung itu kabuktian sarana salam jam kau eta guguyan Rasulullah ma'ahunna sarta li azwaj kabeh azwaj bagi Rasul azwaj kabeh wa yanzilu jeung turun Rasulullah ila darajati uqulina kana pirang-pirang derajat pirang-pirang akana ieu azwaj kabeh
Bila amal na pirang-pirang panggawayan wala lagi jeung pirang-pirang alak. Di kawas istri we gitu. Keur guguyon ataruwiyan ngariwayatkeun naon annaus satuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktian Kanjeng Nabi yusabiku eta babalapan Kanjeng Nabi Aisyah ta Siti Aisyah fil adwi dina lumpat. Dina lumpat. Pasabaqathu tuluy mihlaan ieu Aisyah huka Kanjeng Nabi. Yauman dina hiji poe. Wasabaqoha jeung mihlaan. Jeung mihlaan Kanjeng Nabi ha ka Aisyah fi ba'dil ayyam dina sapoena pirang-pirang poe. Hiji poe mah Aisyah nu meunang panggeulana balap teh. Hiji poe deui mah Rasulullah nu meunang. Faqala tuluy ngadauk Kanjeng Nabi alaihi salam. Hazihi bitilka. Hazihi ari ieu sabaqoha. Pada musabakoh mah. Hazihi ari ieu sabaqoha bitilka. Eta kalawan gagantina itu sabaqot hu. Bitilka eta kalawan itu sabaqot hu. Tekanya Nabi lunes ya. Wapil khobari jeung eta tetep hadis annahu ari saetuna Kanjeng Nabi kana eta kabuktian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min afkahin nasi. Eta tina pangleuwih afkahinya. Eta tina pangleuwih enak-enakan jama-jama ma'anisai sarta pirang-pirang istrina Kanjeng Nabi. Waqalat dina dawuh Aisyah lanha sami tu nguping kuring aswati jamaah salim aswati unasin kana pirang-pirang sorangan jama-jama minal habasati ti pirang-pirang orang habsi wa ghairihim yang ti habasah kabeh. Pokoknya unas kabeh yal abuna eta ulin ieu unas kabeh piyaumi asyura dina poe asyura. Faqala pengucap li kakuring sallallahu alaihi wasallam atuhibbina nami karesep anjeun antara kana yang ningali anjeun lakbahunna kana ningali kana ulina itu unas kabeh. Qalat ngadauh Aisyah kutu mutafkurin naam benar parsala kuli ngutus Rasulullah ilaihinna itu unas kabeh unas minah habasah pajau tu datang itu unas kabeh waqomah jeung nangtung ngadeg jeung nangtung sallallahu alaihi wasallam bayani anepan to dua pawadoa tulineun Rasulullah kapahu kana tampana Rasulullah al-babi kana panto wa madda jeung manjangkeun Rasulullah yadahu kana tangan Rasulullah wa wadatu jeung neundeun kuring dakoni kana gado kuring ala yadihi kana tangan Rasulullah waja'alu jeung tumandang unas kabeh yal abuna eta ulinudan ieu unas kabeh eta ulinudan ieu unas kabeh wanduru jeung ningali kuring di Aisyah waja'ala jeung tumandang sareng salam yaqulu eta Rasulullah hasbuki naha nyukupkeun ka anjeun wa qulu jeung ngucap kuring uskut kudu repeh anjeun. Entah sakitu marota ini kalawan lobalikan awal salah atau tidak balikan. Pumakola tuli ngadauh Rasulullah ya Aisyah wa Aisyah hasbuki na nyukupkeun kanjeun. Aku tu tuli ngucap kuring na'am benar. Pasarot tuli sarah Rasulullah
ilaihim kaitu unas kabeh panasoropu tuluy balik atau nabi bubar panasoropu tuluy balik unas kabeh. Pakola tuluy ngadawuh sallallahu alaihi wasallam akmalu mukminina ari pangleuwih sampurnana jalma anu iman kabeh naonana imanan imana ahsanuhum eta pangleuwih alusna mukminin kabeh naonana kulukon budi pekertina wa al topuhum jeung pangleuwih mikawalasna mukminin kabeh bi ahlihi ka ahlina ieu al top harinya. Wa topum jeung pangleuwih walasna ieu mukminin kabeh bi ahli ka ahlina ieu al top. Wa qala jeung ngadawuh ka salam khairukum ari pangleuwih alusna aranjeun kabeh khairukum eta pangleuwih alusna aranjeun kabeh linisai ka pirang-pirang awewekna ieu khairukum nu kadua. Mutakat kadinya khairukum eta pangleuwih alusna aranjeun kabeh linisai ka pirang-pirang khairukum wa ana jari kami khairukum eta pangleuwih alusna aranjeun kabeh linisai ka pirang-pirang awe kami. Wa qala jeung ngadawuh saha Umaru radhiyallahu anhu ma'a khusunati sarta kasarna ieu Umar. Karena padahal Umar teh kasar. Yang bagi penting li rajuli pidunya laki naon ayakuna yang kabuktian ieu rajul fi ahli di ahlina rajul mitla sobi eta seperti budak atau pantarna budak eta seperti budak. Faidala tamasu Faida tamasu ya tamasa ya tanisu. Faida tamasu tah di mana-mana neangan ieu ahli kabeh ma kana perkara indahu anu tersandingan rajul wujida tah dipanggihan ieu rajul rajulan bari lalaki anu sampurna wujida tah dipanggihan ieu rajul rajulan bari anu sampurna. Waqala dengan daun salukmanu rahimahullah yang bagi penting liya akili fikir juga akal naon ayakuna yang kabukti akil fi ahli akil kasobi eta seperti budak wa idza kana di mana-mana kabukti akil fil qaumi eta di kaum wujidat tadi panggian ieu akil rajulan berlaki anu sampurna wa fil khabari jeung eta tetep wa fi tafsir khabari jeung kira innallaha yubghidu ja'doriya jawwazo wa fi tafsir khabari dengan tafsiran hadis al-marwi al-riwayatkeun innallaha sayyiduna Gusti Allah yubghidu eta mikange wa Allah al-ja'doriya kajalma anu keras al-jawwazo tur anu kumede kila diucapkeun naon wa lapan wa ari ja'allari as-sadidu ja'allari jawwaz namana ieu nafsiran ieu kadek teh wa fi tafsir khabari kila diucapkeun naon lapan wa ja'allari as-sadidu eta jamu keras ala ahlihi ka ahlina ieu al asadid eta alkalna ieu al mutakabbir takabur gede fi nafsi nahatana ieu al wa huwa ahadu maqila fi makna kata utullin wa huwa sarang ari ieu ja'dzari ahaduma eta salah saijina perkara kila anu diucapkeun ieu ma fi makna qauli ta'ala dina makna dawan Allah taala utullin lapan utullin utullin ba'da zalika sanin
utulin lapan utulin. Ini sapkeun naon al utulu. Al utulu ari utul huwa eta utul al fawzul lisan. Al fawzul lisani al ghalidul qalbi ala ahlihi. Al fawzul lisani eta nu keras lisan teh omonganna. Al fawzul lisani eta jalma anu keras omonganna. Al fawzul lisani eta anu keras omonganna. Al ghalidul qalbi terus kasar hatena ala ahlihi ka ahlina ieu wa qala jeung ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi Jabirin ka Jabir hal bikron tadi teh hal bikron geuning teu kaparawan tulaib ha ulin-ulina ieu bik anjeun ha bikron wa tulaib ka yang ulin-ulinan ieu bikron sa anjeun wa sopat jeung nyipatan saha arobiyatun awewe anu bangsa Badawi. Awewe bahasa Badawi teh jadi awewe bahasa kampung. Aya arobi lamun awewe arobiyah aya arobi lamun arobiyun eta urang Arab pakotaanana. Urang Arab pakotaanana. Upami Arabi urang Arab pakampunganana. Masak Badui ai Badui tina kampung. Badui hadori Badui. Sa Arabiyatun awewe anu bangsa Badawi. Nyipatan zawja ka salakina ieu Arabiyah wa qad matat jeung estu maut ieu zawaj geus maut algen wa qad matat estu maut ieu zawaj pakon sab Arabiyah wallahi demi Allah laqad kana yakin estu kabuktian ieu zawaj dohukan eta anu loba seurina iza walaja di mana-mana asup ka imah ye zawaj sakitan turun loba repehna iza kharaja di mana-mana keluar ye zawaj akilan tur anu ngadahar ma kana perkara wajada anu mangihan ye zawaj wairo masailah ada pirang-pirang masalahnya. Wero masalah salianti nanyakeun maksudna mah teu nanyakeun. Amma tina perkara salian nanyakeun amma tina perkara pakida anu teu aya atawa pi eueuh. Pakida anu teu aya ieu emma atawa eueuh ieu emma. Itu laki kuring mah kana sok